Ih, aing kamari diputusin ku Bikang. Pan ku Ustad ngesti tanya, ngesti jampel yang tapi tidak manjur eta. Nek protes kalah aing kana Ustad dia. Ku hari lah aing kadinya. Ih, ya tahu ayah bapak yang ibu tah nanya belah imam Ustad teh di mana ya rokoknya eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Air rompokna Pak Ustad Ade kan di mana Pak? Oh, Ustaz Ade. Aya naon? Air iya nek aku. Oh, itu boleh gitu, boleh. Bari itu teh Pak. Oh, Pun. Oh. Pak. Mas. Doang nama itu doang di mana tuh? Tadinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, Mangga kelebat jang, mangga kelebat. Tarik. Mah. Ngalet. Ngalet. Ya, ngalet. jangan ada itu. Ingat mama. Air anu jang. Air anu jang. Ya. Napa Ustad yang protes ya napa Ustad dia. Protes kumaha jang arka. Pak Ustad, teh napa urang dipeuseun ku si lesnya. Kenapa Pak Ustad eta ke kamar itu manjur eta. Ne protes urang tah. Pan abah ge tos nyarios kana ujang cek abah ge ujang sareng les eta berat cek abah ge atuh ujang atuh kudu ningali lah si kono ujang kuntul ujang bango dulu tapi insyaallah ari bener-bener ujang nak kata mah ayo ku abah di ieu ayeuna mah Pak Ustad ari kitu nanya abi kana sadi Pak Ustad kan minta tolong lah. Jangan banyak tinggal sila akbat minta Pak Ustad lah urang mesti. Ja minta jangan keluar baik gitu. Yes, mohon mangari kitu mah ujang ari kana abah mah pa insyaallah mudah-mudahan tapi ulah hendak kana abah we manusia biasa anu urang minta ka Allah pa insyaallah ujang yang penting ujang yakin kana abah yakin aya na Allah ayo mangga ujang mangga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Musun berbaju saya kalau baju saya kan jaya awak kakak. Masya Allah, tabarakallah. Pantesan awewe beneran awak siga. Lalai barot geus ieu. Nasi. Saya kasih mangga. Nah, yang penting ujang arka kudu yakin ayat. Bah tiris amat ya awak Atuh wajar tiris ya ujang arka atau ujang arka mati mandi. Kumaha carana jomblo bae geus kebel aya solusi eueuh. Ayang tenang yang mau ujung sulit. Dong. Ayang bikang sabaraha dia na. Tunggu loba-loba lima be. Geus ke aya tenang aya jampenan aing. Ayo guys. Mesti ngaman di beda jeung daun walang. Siap. Oh, siapnya gitu. Kayak lagi kabaran dia. Oh, Tenang bae jeung aing mau ujung sulit. ayo siap. Amari dia budak itu johor. Ampuh jampenangnya aing. Betul gitu. Ayo Oh. di mana aya? Hah? Di mana aya? Geus aya di buri mah aing. Pada susukan telin ngalir. Dia mau jaring. Terus pokoknya mah Kamu ngajarin lauk. Pan cenah dihayang kana bikang, pan aku beres solusina. Atuh dia mau bobore mawa ember umur. Oh, sampai mama jejer dia anak. Aduh. Jaring sagala di budi maing aya.
susukan letik. Oh iya. Kata jeung paran Loba timbak magi. idenya gitu. Nanti penting. Ayo bat kapan dia loba ieu na ya nu kenal. Kan ustad-ustad yang serang kana ustad bala. Atuh hayu jeung aing mah dia mah tenang ujung sulit. Loba kenalan mah aing mah. Ustad mah ari dahang kana bikang mah. Ayo. Aing puter. Dia ngomong-ngomong hayang kana usad, boga jeung ngepeulana. Ih, aya 20.000 mah. Usad ku ari mah teu dikeupeuh mah garawang. Ih, atuh geus urang ngolo wae ustad ge. Atuh ge, ayo. Tuh, toh, mumpung aya ibu-ibu. Ayo geus nanya bae. Kanek nanya imah usad ku gua gitu nyaho imahna di mana beuh. Teh nyo terang kompokna Ustad Ade tuh. Ustad Ade? Atuh terang. Caket sih di dia mah di pernah ditudong sabelah kah? Ayo, ganteng. Nyaho. Oh, ayo geus tinggal nyaho mah. Oh, ayo. Nah, puyeng amat na hulu ya. Dengan nongkrong lah sugan bae kopi yang rokok. Deui kami lah. Yang tadi. Kau yang dari ya. Geus hang nyaho bae offset. Ieu mah urusan kami, neka mana tah? Dari apa yang nyaho, dari apa yang minta nang Pak Ustad plus meureun. Naon wes. Nu jelas mun ngomong tah. Atuh sugana minta pelet gitu jangan gitu yang Pak Ustad. Oh, ini melet kotok. Jomblo bae dia naju. Sing aja. Anu antes dia mah. Alasan dari dua apa yang hayang minta pelet Pak Ustad. Ini urusan kami ulah ayangnya. Nah, oh, ini be. Ulah ikut campur urusan kami. Geus kitu mending urusan pela kacang. Makanya jalan adi Sasapan heula. Oh. Iya, terus bersih lah, satu lagi Ulah bersih. nyaho urusan kami mah lempang datang jadi. Gitu. Katanya sih gitu. Oh. Minta plus sama Ustad. Kayak dia mah geus kitu ngoredan kacang bae jadi tonggong dia lah. Oh. Jadi itu. Sih tombong aing yo. Ulah kendang deur kan itu. Karena ada jalan adi puge yo. Pusing yang itu bukan modal doang puge yo. Kamu amat itu deui. Lah, dasar nang pusing mulai dari ya. Pusing deh aing. Nah, Gitu. Atuh lagi noleng ngadanan dia offset. Medan. Mas tadi mah yang tanya kalau ibu-ibu lin. Ini mah Pak Ustad urang mesti aya mah Pak Ustad. Aja wa urang tengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beg. Ya, aya seorang pucuk lu. Oh, ini sembilan bae. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad gitu meunah belas amat dong. Oh, Sudah tuh. Kita jalan lagi di akaran nang belum bae. Oh, Dari ada kepiluan aing bae jeung ka dieu. Si orang pucuk atuh kumaha lah dia mah. Hang bobogaan yang kudu saranganan bae atuh kami ge hayang isi gendol. dia menuturkeun meureun. Jadi dia geus miheulan kana kami we. Nyaho Dari sobat panggil aing. di jalan dari Mun aing mah doang kitu main sama kepeci bos Baneng. Orang si orang pucuk. Teka dulunya. Tuntu lah, hanya ngira doang. Ieu asa bae dari dak aing jadikeun bos Bandeng enggak. Sakian juragan dangdut. Geus ulah halaliu bae Ujang. Geus nya jalan solusina bae geus ulah halaliu. Atuh kami ka dieu Pak Ustad aya tujuan ya. Kami jaromblo bae kitu tah yang rada dieusian bae tah jeung kana awewe kitu tah. Oh, tadi pandin si gendol. Ya, nanya kena urang. Coba senang minta jampe-jampe, urang di bejaan geus hayang ujung urang ujung sulit. Boga kenalan Ustad. Hari jeung jampe-jampe kana bikang mah. Makanya kami ka dieu tah gitu. Abah geus ngartos ari anu kayaknya mah. Ngartos abah oge. Emang enggak. Ngaleut lah Ujang. Ngaleut. Ujang ngaleut. Mohon mangga. Iya pusat mereng ngimung sautik. Oh, mau acan ke pujit ke. Panga ieu mah malu. Yang penting berkah. Mau coba cara acan nanti kok. Ulah
ulah percaya ke Abah kasep, percaya maka Allah, Allah Maha Tunggal, Maha Welas, Maha Asih. Ngan tadi tia ngaran urang nyareat hakikat magusti Allah anu kawasa. Ngan urang kudu ngalobakeun ibadah intina mah kahirupan urang atuh keur bener-bener keur henteu-henteu ngaran lagi urang manusia biasa dong urang ulah keuna masuna doang ujang. Abah pribadi oge can tuh asupna ka surgana Allah. Ngan deres bae urang tadi tia kan urang kudu percaya bae ka Allah, ulah percaya ka Abahnya kasepnya. Nah, dak kadang ku dari eta, Pak Ustad ngomong gitu. Ku cari dari eta, dekeun. Dan ulah pujuk magahan kami. Bisa naon gua nyawa henteu kieu kituna. Oh, jeung si sok magahan ngana kami atuh yang urusan kami lah. Geus kitu mending balik we lah, balik. Atuh dia mah jojong bae teh jeung aing. Aing urusan aing Pak Ustad can anggus ieu. Atuh tenang pokokna mah bikal meunang disawang kayak bakal meunang kayak aing meunang dia meunang. Geus senang we. Oh mun neras berarti ieu sadayana oge tujuan nana mah awewe. Pa insyaallah mudah-mudahan diijabah intina mah urang sadayana minta ka Allah ulah percaya ka Abah. Ujang arka mah tadi entos ku Abah entos di taladah. Cuman ujang saha namanya teh? Lakbat sareng Yang Asro oh lakbat asor. Oh yes mon ari ujang asor sareng ujang lakbat mah mon gampil yen nyon disunkeun saena ku Abah. Punten ya Pak Ustad, mana ge caina? Oh ujang mon nah caina cuman ulah tong percaya kana cai percaya ka Allah. Oke. Kan, Ya mun atuh mantep ieu mah dor urang unggal poe ka dieu teu ngati meuli papasik jeung ari. Geus balik teh lah. Pak Ustad ya. mon Apa Ustaz? Mun bari jeung kasar ge leungeun-leungeun ge Pak Ustad mah salamat. Coba amat ini ampun lah. Ustad, ayo boleh nya rokona sana siapa geus jeung Pak Ustad bae lah. Tah enak. oh mun atur nonton jajak